jiga kieu tah Bapak Bupati Suping aya nu MC nanti dua diberi ka saurang dua aneun cenah dibawa ku sorangan tah nu mawa duit teh balik cilaka katabrak truk mawat dari mana nya saya teh da cicing di jalan naon atuh lamun cicing nagok ulah di jalannya nagok di tengah jalan nya mawat isi atuh jadi kieu aya Pak Bupati di ditu tapi beda deui aya nu MC duaan datang dipanggil ku Bupati teh karena dia duaaneun dicokot ku MC nanti nu sorangan balik ieu heula maot ke geleng kereta api wah cek saha ieu maneh di geleng kereta api dongeng eta mah urang ge apal teh eta dongeng eta urang geus 70 kali kan ge dongeng eta teh di dia ya kereta api teh oh berarti lain kereta api naon atuh nya siapa di tengah teh duaaneun eta duit alhamdulillah alhamdulillah we tuluy sia mah aing henteu Ibu bapak ieu teh salah sawios alhamdulillah ais pangampi Kabupaten Majalengka tararangeun Pak Bupati teh pituin urang dieu urang lembur urang tongoh disebutna ge nya apal eta urang dieu nya urang Malaus mah mana sia Malaus mah Malaus mah belah mana sok set sok lamun ti dieu ye Malaus mah belah mana sok set heeh set nya setik dia dari mana tak Pasir Raja ya Pasir Raja ieu nu rek nongol ka Masuki kenapa tah ieu mudun ke Bantarujak kenapa sakser Bantarujak teh buntet kieu nya bener teh Pasir Raja Bantarujak lamun maneh hayang leuwih gampang ka Malaus mah nyokot jalan Kalapa 2 kemana ka dieu ka hareup Kalapana mana Kalapana mana apa dia Kalapa 2 ya nama lain 2 tuh lain Kalapa sate kalenci itu mah ya alhamdulillah mata kurang kudu reus ibu bapak nya sabab naon urang salila saumur-umur kakara dipimpin ku pupuhu ais pangampi Bapak Bupati urang lembur nya pendukung na ieu naon terus naon maneh urusanna nyebutkeun pendukung doakeun eta duit nya jadikan dijak wae cuma kudu ya ieu teh acara pangaosan tadi teh sing amanah gara jadi hirup lamun keduaaneun nyaduaaneun cong dihaku sorangan cenah hayang maneh maot digelir ku malaikat cenah langsung cenah cimatak ngaji cenah geura alhamdulillah oge dengkeun alhamdulillah wae maneh mah ye aing alhamdulillah ieu dengekeun ari maneh anu ngaran Bapak Bupati ayeuna keur ngagalakeun nu ngaranna UMKM apa tekun bejaan apa usaha kecil menengah UMKM apa produk dalam negeri produk asli Majalengka salah sahijina adalah celana yang sangat luar biasa dari daerah Cikijing ya yaitu apa Black Baron tepuk tangan tuh apa orangnya kan jadi bere-bere lah lagi mah hoream iya Black Baron geus mendunia di mana di Majalengka di mana kurang toroh kene mana Cikijing mana apa UMKM naon UMKM singkatan tina naon 3 SD SD UMKM memang singkatan nya naon singkatan tina naon 3 SMU iya bahas UMKM situ UMKM eta teh singkatan naon singkatan mah arapaleun bisi anu tak can meuningah di dieu jiga KB naon KB keluarga besar keluarga berencana di mana ya apa KB mah arapaleun da ibu-ibu sok dikarabe atuh ieu mah UMKM naon singkatan di mana nya naon singkatan naon teuing aya kitu nya tanyakeun atuh ka bapak ieu waduh UMKM naon teh ari UMKM teh duakeun duit ya cek urang oge UMKM teh usaha maneh keur maneh UMKM cicing heula ayeuna urang dihaturanan nya heeh kumaha ya oh iya wah siap oke lama nih saha bintang film baheula teh saha jadi Deddy Mizwar Adina tuh apa nih saha Cenglung oke luar biasa ya lain juga teh ini berkat kinerjanya sangat luar biasa ibu apa teh uningan teh nu kusi bapak tadi disaeoskeun naon omat duakeun ari maneh sia teh lain duakeun erek oge 2 kali nya lanjutkan maksudna teh 2 kali lanjutkan
Jadi ya ku urang diduakeun. mohon Urang wae urang pasti bakal ikhlas jeung ridho sebab naon? sebab Urang mah sarasna mah henteu peryogi dipasihan kieu ku pangarsa Bapak Haji Karnata, Bapak Bupati. tanya Abdi mah hoyong kumargi salah sawios kinerja nu sangat luar biasa. ya. Pakarna teu kedah kikieuan ka abdi. Berarti mana itu butuh ya? Abdi mah ku pangarsana Bapak Bupati ayeuna mah jeung deui kanggo 2024 abdi mah tos alhamdulillah eta diharapkeun ku. Berarti mana mah tengarapkeun amplop. Hah? Tengarapkeun Ya, amplop. kitu segala tuh sistem urang ieu mah. Oh lanjutkan. Oh Lanjutkan. Oke, Ya, Pak Bupati. luar biasa. Aduh, mungkin dari Pak Bupati kira-kira pipaseun mah duaan we langsung duakeun. Daripada di kieu-kieu si Ogi pada jahat kana duitna. Oke, alhamdulillah. Pak Bupati atur nuhun. Ya, pokoknya luar biasa ya. Ogi, kamari gak bisa Pak Bupati di lapang naon ya kamari teh. Hah? Kurang nyanyi kieu jual di sawer car. Tapi aliran kamari teh. Keur konser aliran aduh. Tapi teh sawias-wias lah nya. Luar biasa ya, hatur nuhun ka pangarsana Bapak Haji Karna. Bapak Bupati. Bapak Bupati. Mudah-mudahan. sakali deui. Hah? Lain si ibu puas. Ye. Ieu teh pangajian ulah pembuasan nu keur teraniaya. Bae itu tuh amplop jerona. Nu mana? Tuh, ayo pada Pak Bupati. Bapak Bupati, Bapak Bupati memang aji. Bapak Bupati, Bapak Bupati, Bapak Bupati memang aji. Bapak Bupati, Bapak Bupati, kudu dua kali. cinta salawat. Siap, lanjutkan Pak Bupati ya. Pak Bupati kan sekali. Coba deh amplop dua ya. Kalau dua kali. Berarti kudu maju sekali deui. Hah? Kudu maju sekali deui. Salah. Pak Bupati Terus saya maju melanjutkan lah. lanjutkan pokoknya mah. Oh, Pak Camat naon? Wah, Awas. Aya wae. Geus we kumis sarua gede, geus cicing we Pak Camat. atur. Oke. Ya. Ogi. Luar biasa atur nuhun ya dari anak kau pengantin sunat di Ais Pangampi Kabupaten Majalengka. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu Bapak Bupati ya. Lanjutkan Pak Bupati. Ya, lanjutkan untuk 2024. Oke. Ya, warga masyarakat Sadawang. Lemah Sugi, Desa Sadawangi wabil khusus Kumdel Kecamatan Lemah Sugi. Ya. Insya Allah kita akan berada di barisan paling depan. Betul. Iya, tepuk tangan dulu dong ya. Atur, thank you. Naon, yuk. Selawat lagi, coba-coba yuk. Kela cara beres urusan ieu. Naon. Di Pak Bupati pan tos angkat. Ya. Ai urang pan teh nyaho di amplopan mah sabaraha bisi maneh mah leuwih gede. Hah? Urang teh we enon urang nu maneh. Cingela dengkeun. Cicing-cicing. Aya juragan. Urusan duit mah sia teh. Iya salah sawios. Ieu pas. Aya naon deui ya? Oh, tuh itu Pak, yang kudu dipariksa sama Pak. Nah terus kau aogi sadayana Pak, terus kau aogi sadayana. Iya Pak. Kau aogi kau harus balik sebenarnya. Kemana wae? Ya, atur nuhun. Ya, ada dua anak pengersana Bapak Bupati Kabupaten Majalengka. Tepuk tangan dulu. Oke. Diaturanan oge ka dulur simkuring wargi simkuring ya di Cikijing. Ya, tuh. FFF. Kumaha Pak Camat? Pak Camat sih dipet tadi. Hah? Sih dipet tadi Pak Camat. Itu nih sian pisan. Ayo teh kudu Iya. bersyukur binikmat. Iya. Ya Pak Camat. Iya, Cing Tes. Pak Camat emut ku Pak Camat. Ai aogi mah urang dieu deukeut. Iya, Pak Camatnya salah sawios tokoh di Kecamatan Lemah Sugi. Apa? Urang Iya. oge. Kunaon bangna disebut Pak Camat? Beliau ini adalah mantan camat Kecamatan Lemah Sugi. Betul. Ya, 10 tahun. tahun. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini Pak pesan dan kesan sekedik ya Pak ya Pak? Enggak. Ya, pesan dan kesan untuk warga Desa Sadawangi wabil khusus umumna kumbe kanggo ka warga Kecamatan Lemah Sugi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kecamatan Memasuki lebih maju dari kepemimpinan saya, terutama Pak Camatnya semoga sehat selalu, Amin. dapat mengayomi masyarakat, Iya. begitu juga muspikanya, dan jangan lupa masyarakatnya harus anut kepada pimpinan. Amin. Bila pimpinannya lurus, kalau bengkok ya luruskan, gitu. Jangan dengan arogan dan yang kurang etis seperti itu.
Yang kedua, saya terima kasih kepada budaya dan budayawan yang mana memberikan kesenangan kepada orang. Salah satu tadi Pak Bupati juga bilang bahwa memberikan kesenangan kepada orang adalah pahala yang besar. Mudah-mudahan Augie dan semua pihak, Pak Camat kadek-kadek ada. Pak Camat, wih anu kene Pak Camat mah ya. Pak Camat asli ya Pak ya. Itu asli kan bapak asli yang bener apa gitu tuh asli kumaha. Ya lain ohang. Ari didinya naonan ieu Pak Camat direken eupan buat jadi asrong-asrong. Ada Kang Ohang. Pak Camat. Kaprak-kaprak Pak Camat kaprak.